Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjajar sareng para pamilon anu kusim goreng dipika hormat, puji sirareng syukur hayu urang sami-sami panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin urang nikmat kesehatan sinareng kasempatan saengga urang tiasa patepung lamun dina kesempatan. Sholawat kali kasalametan mugia tetep dilelerkeun ka junjungan urang sadayana nyatana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka keluargina, ka para sahabatna, sareng mudah-mudahan nepi ka urang salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Tepangkeun wastapun Aji Panaladu Pasujarwo ti kelas 11 MIPA 7. Sim kuring nganggem pancen janten panumbu catur. Teu hilap ngaturkeun rewu nuhun ka para pangjejer sareng para pamilon anu parantos kersa hadir dina ieu kempelan kanggo medar sareng ngadiskusikeun ngeunaan 1000 sakola anu pangsaena numutkeun kana LTMPT. Kukituna supados teu nyongkolong kana waktos, hayu urang buka ieu sawalaku aosan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjejer sareng para pamilon anu kusim kuring dipihormat, sataacan nicak ka acara salajengna sim kuring sejanepangkeun para pangjejer anu bade ngabubikeun kamandangna. Pangjejer kahiji nyaeta Ibu Haji A'ah Sunia MPD mangrupikeun Kepala Sekolah SMA Ain Hiji Majalengka. Wilujeng enjing Ibu hatur nuhun kana kasumpinganna. Pangjejer kadua nyaeta Bapak Aan Suci Rahmat MPD mangrupikeun guru fisika SMA Ain Hiji Majalengka. Wilujeng enjing Bapak hatur nuhun kana kasumpinganna. Para hadirin, supados urang leuwih naleman ngeunaan jejer anu bade dibahas ku urang sadaya. Kukituna hayu urang ngregepkeun kamandang ti para pangjejer. Sumangga ka Ibu Haji A'ah Sunia kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Haji A'ah Sunia anu parantos ngadugikeun kamandangna. Sae kacida naon anu didugikeunana. Saalitna muka pandangan urang sadaya ngeunaan 1000 sakola nu pangsaena numutkeun kana LTMPT. 1000 sakola nu pangsaena numutkeun kana LTMPT teh berdasarkeun nilai rata-rata UTBK anu dimana asup kana PTN. LTMPT teh ngumumkeun ieu 1000 sakola pangsaena tahun 2020 hiji teh poe Jumaah tanggal 1 Oktober kamari. Kumargi kitu, hayu urang lajengkeun wae ieu sawala. Anu salajengna ka Bapak Aan Suci Rahmat MPD kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Aan Suci Rahmat MPD anu parantos ngadugikeun kamandangna. Sakola nu seueur anu asup kana 1000 sakola pangsaena tahun 2020 hiji teh Jawa Tengah 211 sakola, Jawa Barat 169 sakola, Jawa Timur 162 sakola, Jakarta 132 sakola, Yogyakarta 82 sakola, Banten 48 sakola, Sumatera Barat 30 sakola, sareng Bali 20 sakola. SMA Ain Hiji Majalengka teh rankingna ka 612 sanasional jeung ka 100 genep saprovinsi Jawa Barat. SMA Ain Hiji Majalengka oge naik ranking 134 ti ranking 740 genep nepi ka ranking 612 anu nilai totalna sekitar 520 genep. SMA Ain Hiji Majalengka teh termasuk salah satu sakola favorit di Majalengka. Di Majalengka oge ngan aya 2 sakola anu kaasup kana 1000 sakola pangsaena tahun 2020 hiji. Nyaeta SMA Ain Hiji Majalengka sareng SMKN Kehutanan Kadipaten. Kulantaran waktu sakedik, sim kuring bade ngawatesan kanggo pamilon anu bade tumaros. Dida ngadugikeun patarosana, geda ngacungkeun panangana, teras nyebatkeun namina sareng teu kenging digerokan. Hatur nuhun ka abdi anu parantos ngadugikeun patarosana. Patarosana kirang langkung ngeunaan kriteria naon nu supaya asup ka 1000 sakola pangsaena tahun 2020 hiji. Sumangga ka Bapak Aan Suci Rahmat MPD kanggo ngawaler patarosan ti abdi.
Hatur nuhun ka Bapak Aan Suci Rahmat MPD anu parantos ngawaler patarosan ti abdi. Anu isi walerana nilai UTBK tahun 2020 numutkeun kana kriteria tahun 2020 upami nilai UTBK tahun 2020 hiji numutkeun 60% TPS sareng 40% TKA. Teu karaos acara ieu teh parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara ti kawit nepi ka rengsena parantos kalaksanakeun lancar. Ku kituna hayu urang nutup ieu acara ku aosan hamdalah sasarangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sim kuring salaku panumbu catur nadaha apunten anu kasuhun bila aya cariosan anu teu merenah. Mung sakitu anu pika hatur nuhun kana perhatosan ti sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.